Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rahmi Rabadani ti kelas 10 bahasa. Abdi di dieu bade ngawawancara pun biang kanggo tugas bahasa Sunda. Nami ibu saha? Ibu Siti. Dupi padamelan pun biang sadi dinten teh naon wae? Ibu rumah tanggi. Kumaha karaosna kaayaan COVID-19 teh kanggo mamah nyalira? Rada repot kumargi seueur pangaos anu awis, terus seueur nu di PHK, terus jalan-jalan ditutup, terus paur ku panyawat gitu. Naon anu ageng karaosna kajadian dina kahirupan mamah saatos COVID-19 teh? Sesah milari hiburan kanggo di bumi we hiburan teh teu tiasa jalan-jalan sapertos kapungkur eta. Kumaha pendapat mamah carana supados kahindar tina panyawat COVID-19 teh? Tekenging seueur kaluar kedah di bumi wae, terus upami kaluar kedah nganggo masker itu wajib pisan, terus kedah seueur nyuci panangan eta. Kumaha ngajalankeun kahirupan dina kaayaan pandemi COVID-19 teh? Ya benten sareng kapungkur rada dikirangan aktivitas naon-naon oge nu biasana sok dugikeun kasonten ayeuna mah sok rada siangan tos atosan kedah di bumi wae. Nuhun. Sakitu wawancara abdi sareng pun biang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.